teu aya resep teu aya takaran ieu mah umolah teh gebuskeun we tarigu teh ieu saridona purulukan nganggo bawang bodas bubuk royco sapi bubuk rasia meh rangu garing nganggo baking powder keprul kurah kari dugi kasadayana kacampur tos kitu ya orang gebruskeun ka dieu hayamna teh tos ngabumbuan ngamarinasi eta teh nya tos diceungceum ku abi teh sajam langkung kieu urang kurah kari we dugi kasadayana teh kabalutan ku tepung ieu sadiakeun cai ras kitu gibrig-gibrigkeun ta si hayamna cemplungkeun kana cai dugi kasadayana teh baraseuh kieu we sadayana na cemplung-cemplungkeun tos kitu urang kurah kari deui yeuh karna tarigu nu tadinya gibrig-gibrigkeun deui ta upami hoyong kanal mah tipungna teh step ieu teh tiasa diulang 2 kali mah abi mah moal ngan moal diulang ameh teh kandal-kandal teuing ta tinggal digoreng ya karena minyak panas digoreng na nganggo seuneu anu sedeng we nya kade hilap digular-gilir ameh asakna teu wawarehan dicocol kana sambal goang bari sangu haneut alah ieu nyiraos